Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha daramang dina dinten ieu Bapak bakal masihan materi paguneman atanapi percakapan. Kompetensi dasar nanya eta menelaah dan mengidentifikasi untuk memahami teks percakapan tentang kehidupan sehari-hari berdasarkan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan. Menganalisis, mengidentifikasi, dan memperagakan percakapan tentang kegiatan sehari-hari dengan memperhatikan kaidah-kaidah penggunaan bahasa Sunda. Paguneman atanapi percakapan nyaeta obrolan silih tempas antara dua urang atawa leuwih. Dina karya sastra paguneman teh disebutna dialog. Gaya basa nu dilakukeun dina paguneman gumantung kana suasana jeung batur nyarita. Upama urang ngawangkong atawa ngagunem catur jeung babaturan biasana ngagunakeun bahasa Loma. Upama urang ngawangkong atawa ngagunem catur jeung anu anyar panggih atawa nu dipikah hormat biasana ngagunakeun bahasa hormat atawa bahasa lemes. Hal nu kudu diperhatikeun dina lumangsungna paguneman aya 7. Eta hiji ngaregepkeun nu keur nyarita kudu daria. 2. Motong atawa nempas omongan batur keur nyarita tiwal ti kaayaan nu perlu pisan. 3. Nyarita kudu daria, sorana bentes, tetela, wajar, henteu aya kesan seperti nu cowong. 4. Nyarita kudu antare, gancang teuing atawa ngayayay. 5. Naon-naon nu dicaritakeun ku urang henteu mengpar tina jejer nu keur digunemkeun. 6. Nyarita ngagunakeun lentong atawa intonasi. 7. Nyarita dibarung ku rengkuh anu merenah sarta pasemon anu marahmay. Nah, di dieu aya tugas sareng absen. Syarat absen. Kanggo tugas hidep damel video paguneman percakapan sareng sepuh di bumi paling saalit durasina 3 menit. Tuntunkeun videona kana WA Bapak di Japri kenging dina grup. Nah, khusus kanggo absen, Bapak dianggap hadir, dianggap aya upami memenuhi 4 kriteria ieu. Hiji, ngisi absen dina Google Form anu dibagikeun dina grup WA. 2. Ngasubscribe channel Bapak, upami tos ngasubscribe, hatur nuhun. Nu katilu, isi komen nami sareng kelas. Dina komen di YouTube, isian nami sareng kelasna. 4. Nempelkeun tugas. Sakitu anu tiasa kapihatur ku Bapak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.